gening para mitra dongeng teu karaos nicak bagian ke-84 teh nya para wargi. Aduh, mangga kasugiri kaum dangu. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangkeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina aya dina kawilujengan. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kiliksa para mitra ina nicak bagian ke-84. Ari carang cangtihang jam sabaraha cenah Mang Jaya? Jam 6 enjing-enjing. Waktu carang cangtihang nya kitu. Tah carang cangtihang mah enjing-enjing, ari sareupna para mitra nyaeta sonten-sonten. Sarua jam 6. Aduh, ai sareupna jam 6, carang cangtihang jam 6. Ai carang cangtihang mah enjing-enjing, ai sareupna mah jam 6. Kitu nya para wargi. Ai sarang cangtihang mah pami urang udang para mitra ningali kana tihang ngajejer katinggal ngabeleg-beg gitu carang cangtihang para mitra katingal urang ngabeleg-begna gitu namun da jelas eta kira langkung jam genep para mitra gitu namun da teu salamina naon teh poek margi ngageser waktos para mitra aya kirang langkungnya kana mungkin 40 menit atau 30 menitan para mitra ngageserna waktos nya para wargi cenah biasana mah ada cenah naon teh waya kieu teh geus sareup nah ieu mah cara basa caang gitu nya para mitra kitu diantawisna mangga tah tos didugikeun ku Mang Jaya anu naroskeun perkawis waktos-waktos ceuk urang Sunda. Atuh Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ke-84 urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ke-84. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakumaha nu kauninga para wargi Rojali katera panyawat nu kalintang pisan anehna. Beungeutna timbul bangsa bisul-bisul. Malah mah barucat boleger matak pika gilaeun para mitra sadaya. Harita teh kitu para wargi. Ieu wawalesna. Aduh, indung mah neangan-neangan diteangan nyaah ka anak hayang panggih ai geus kapanggih der atuh. Rojali teu ngaku indung para mitra. Ieu wawalesna para mitra karaos ku Rojali sorangan. Mangga nah tiasa damang deui atan nepi henteu urang sami-sami bandungan para wargi dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kiliksa dina bagian ke-84. Ningali kaayan Rojali kitu para mitra Karto tuluy nyarita. Waduh Aden, saya nama canda ka dokter. Di dieu mah gampil caket ka dokter sareng biaya nu akirang. Entuk sapertos emang kepungkur. Mata koong sareng matak sedih. Nah kumaha mang nakantos ngalaman sapertos abdi. Rojali jadi sopan ngomongna. Panoneuteub kana beungeut karta hatena ngarasa hariwang sok sieun beungeutna kawas karta pikasieun. Waduh leres Den. Mage kantos ngalaman kitu. Nanging ulah naroskeun sababna margi lalakonna panjang. Moal cekap sajam kanggo ngaguarkeun. Kun ke upami leres urang pedar, upami salse urang pedar sedaya. Ayeuna mah langkung sae urang emutan penyawat Aden. Karto can wani medar lalakonna. Sabab can tepi kana waktuna. Muhun Mang Karto ayeuna mah teu kedah seueur emutan, teu kedah seueur saurna teu puguh margi Kang Rojali nuju ka ayaan kieu. Mending oge mikiran tarekah pikeun nulunganana, na kedah kumaha? Ceuk Yati. Manehna geus teu sabar hayang nulungan salakina. Urang manggil dokter atuh Neng, piwarang ka dieu. Leres mang sok atuh geura angkat. Enggalan ka ditu hawatos. Teu loba pikiran. Harita teh atuh para mitra sadaya. Karto ngaleos ini trek neang dokter sabab kabeneran teu jauh ti imah Rojali aya dokter. Anyar keneh di dinya pindahan ti Majalaya. Ari Yati jeung Rojali harita teh ngobrol paduduaan. Nyawalakeun urusan Bisarmi tapi hanya kal pamadegan Rojali teu bisa dirobah.
kekehmu ngaku inung kabisarmi, malah mah kajadian nu karanapan ayeuna kalah nyalahkeun kabisarmi. Pedah gara-gara neangan bisarmi Rojali jadi kata langsara, puguh yati jadi prihatin, manehna teu panuju kana sikap salakina nu putusanana henteu wijaksana. Untung teu katutuluyan ngobrol teh lantaran karta kaburu datang dibarengan ku dokter. Sanggeus cacarita saperluna harita keneh Rojali dipariksa ku dokter. Putusanana dokter meresaran sangkan Rojali dibawa ka rumah sakit sarta perlu diopname. Dokter can bisa mastikeun ngeunaan kasakitna sabab kurang alat-alat pikeun mariksa nu leuwih taliti. Isukna Rojali dibawa ka rumah sakit. Tuluy dipariksa ku dokter ahli rupa-rupa cara pikeun nulungan Rojali dijalankeun. Tapi hanya kalgeus saminggu aya di rumah sakit, Rojali masih angger keneh kitu. Kasakitna can aya robahna, dokter mimiti bingung lantaran kasakit Rojali aneh teu kapanggih sabab musababna. Akhirna Rojali bosen sorangan. Manehna embung lila-lila cicing di rumah sakit. Atuna jan dokter teu ngidinan oge, akhirna mah Rojali balik. Bari tetep dina kaayaan gering, beungeut ledeh pikawatireun, karasana nyeri peurihnya nyautan, komo mun kaanginan, nyeri asa tembus kana hulu angen. Kocapkeun di imah harita Rojali pada ngariung ku kulawargana. Ridwan jeung Lia aya di dinya kitu di Payuda jeung Ibu Suhami, sarerea ngarasa bingung lantaran kasakit Rojali aneh pisan. Ujang anak bapa, ayeuna bapa rek nanya, cing caritakeun ka bapa naha manggih naon. Atawa ngalaman naon samemeh kajadian kieu. Bapa hayang nyaho, sugan we aya jalan pikeun rekahanana. Payuda tumanya, hatena sedih ningal putrana kitu. Bapa, abdi teu kantos ngalaman naon-naon sarta teu aya nu matak curiga. Nanging di hiji waktos nalika aya di rumah sakit abdi ngimpen, dicarekan ku hiji aki-aki, sarta ngimpen dibanjur ku cai cabe ku hiji jalmi nu teu dikenal. Ti harita hate abdi teu puguh rasa, teras-terasan diudag-udag ku rasa sieun sareng hariwang. 2 minggu ti harita beungeut abdi jadi kieu. Jawab Rojali bari ramisak sarerea milu sedih. Be, edasna bet kitunya. Asa adaraneh teuing cing Mangkarto, kuring bantuan mikir, kudu kumaha ye upama geus kieu ye. Payuda neuteub ka Karto, nu ngahuleng bae mikiran kaayaan Rojali. Waduh ka juragan, waduh abdi mah langkung bingung teu terang naon-naon. Lamang gawe nyanggakeun ka selira, na kedah kumaha ye teh terasna. Kumaha mun neangan ubar ka tabib sugan we aya nu cocok. Nah kitu sae kan, untuk aya lepatna bade nyobian mah. Karto satuju. Geus kitu mah harita keneh Karto init dibarengan ku Ridwan, rek neangan tabib nu sakira sanggupeun ngubaran Rojali. Poe eta keneh meunang tuluy dibawa ka imah sarta langsung sina mariksa nu gering. Putusanana Rojali dirawat ku tabib menta tempo saminggu lilana. Sarerea satuju pokona mah asal nu gering cager deui. Tapi tetela tabib teu hasil ngubaran Rojali, manehna ngarasa taak, sabab sakabeh ubar geus dicoba, tapi teu aya tapak-tapakna. Kasakit tetep taya robahna, akhirna tabib teh ngaku eleh, sarta masrahkeun deui ka Rojali, masarkeun Rojali ka kulawargana. Gancang carita saminggu geus kaliwat harita teh peuting, Rojali ngajentul sorangan di kamar. Manehna teu daek sare yati keur salat tahajud. Kaayaan meni simpe di luar kadenge sora jangkrik patemalan jeung simeut gadung. Nu disada mata keung Rojali ngalamun mikiran nasib, lila-lila ngarasa era jeung wirang. Sedih jeung nalangsa, timbul niat goreng hayang init ningalkeun imah. Jeung tibatan disiksa kieu mah aing leuwih hade init ningalkeun imah. Susuganan aya milik aing rek neangan dukun nu bisa nulungan. Keun bae ati mah aya kolotna jeung aya Mangkarto. Peuting ieu jam ieu menit ieu aing kudu init meungpeung yati keur husu di kamar paranti salat. Cek Rojali tuluy ngeteyep kana meja tulis, kop kana pulpen jeung kertas. Gutrut nulis rurusuhan sanggeus rengse kertas di tumpangan asbak.
ngarah teu katebak ku angin. Geus kitu Rojali ngeteyep kana jandela kolotrak ngalaan selotna. Brai jandela muka hiuk angin ti luar asup. Pakaian nu ngagantung pating aroyag, jeleng Rojali luncat keluar. Hawa karasa tiis, beungeut pating jeletitnya nyautan. Tapi Rojali teu malire, pelenyeng lumpat ninggalkeun imah, kawas aya nu mawa ku setan nu marakayangan. Peuting beuki jempling ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung. Langit rada reueuk dipapaesan ku singa pating gaya bagna kalong. Dina kaayaan kitu Rojali lempang sorangan mapai jalan gede maju ngulon. Ayeuna mah geus teu lumpat lantaran geus jauh ti imahna. Rojali bener-bener nekad manehna leuwih hade init neangan pikeun ubar sorangan. Aneh yeuna nah kasakit naon atuh nu nyiksa ka aing teh. Asa kabina-bina teuing jeung deui aing teh teu ngarti ku si Kepiati. Naon sababna meuni keukeuh nitah neangan nini-nini. Kieu jadina yeuh aing nu jadi korban, ceuk Rojali ngomong sorangan. Bari teu weleh muringis ngararasakeun kanyeri nu beuki parna, katiisan meuni pating jeletit. Brai beurang Rojali nepi ka hiji tempat nu geus jauh ti kota Bandung. Rojali lempang mapai-mapai kampung mun aya jalma nu parang tepung sok ditanya. Susuganan bisa mere pituduh ka manehna, tapi geus aya welasna nu ditanya kabeh teu aya nu ngabantu, lebeng para mitra teu puguh laratanana. Akhirna sanggeus 2 poe ider-ideran. Rojali tepung jeung hiji aki-aki, nu kabeneran hade hate jeung nyaahan. Rojali diajak ngobrol di hanapeun tangkal kai, dariuk dina akar salsenaker. Dina eta obrolan Rojali ngadadarkeun kasusah jeung kasedihna sarta ditungtungan ku tumanya kasi aki. Menta pituduh susuganan aya nu bisa nulungan. Dedeh teuing Ujang. Aki bisa ngarasakeun kana kasesah Ujang. Aki mah teu bisa nulungan, ukur bisa ngabantu ku doa. Muga-muga Ujang aya dina kasabaran, kalayan Ujang aya nu nulungan. Aya nu mere jalan pikeun ngubaran eta panyawat. Salajengna aki bade maparin pituduh, mugi-mugi sing aya gunana. Muhun aki kedah kumaha tu abdi teh. Ari nurutkeun beja nu katarima ku aki mah. Dilaneuheun Gunung Manglayang, aya hiji pananyaan, santri istri anu masyhur. Geus loba beja yen eta istri teh weruh sadurung winara. Lepu sareng luhur ilmuna. Aki teu terang kana jenenganana sarta teu terang lemurna. Ari sabab beja teh teu pati jelas. Bisi Ujang penasaran mah coba we jugjug, muga-muga sing kapendak sarta sing hasil nulungan Ujang. Tah kitu we Ujang. Alhamdulillah nuhun aki. Sakitu de abdi binga. Margi abdi teu kedah ngider kanu teu puguh, kantun ngajugjug ka eta tempat. Unyuk sumangga ayeuna pisan abdi bade miyos sejang ngajugjug ka ditu. Disuhunkeun piduana we ti aki supados maksad abdi tinekanan. Rojali marah mae para mitra. Bakat ku bunga kemang harepan daratang deui. Beral geramiang Ujang, ku aki diduakeun pisan. Sanggeus amitan bari munjungan Rojali neruskeun lalampahanana. Langsung ngajugjug ka wewengkon Gunung Manglayang. Poe eta keneh tepi tuluy tatanya ka unggal jalma nu parang tepung. Mimitina matak bosen sabab saurang ge teu aya nu nyaho. Rojali ampir beak pangharepan sabab awak beuki lungse, kasakit karasa nyeri. Tapi akhirna tepung jeung hiji kolot lalaki nu tepung di perjalanan. Eta jelema ngabejakeun yen bener di wewengkon eta aya santri istri, nu luhur elmu jembar ku panalar, sarta tukang tutulung. Ku eta jalma dituduhkeun lemburna, sarta dibejakeun ngaranna, Rojali atoheun gancang muru ka eta tempat. Para mitra kaum dangu, kalayan teu kudu hese. Jalma nu dimaksud teh kapanggih, Rojali ditarima kalayan someah ku pribumi. Atu mata gregreg jeung gede hate.
ngeboga imah hiji istri geus sepuh. Atuh rambut nage campur jeung bodas dinararai katara tana-tana nu mastikeun yen keur ngorana geulis. Di eta imah teu aya sasaha deui Iwati Rojali jeung pribumi nu harita geus adu mihareupan ditepas. Ujang, ibi teh reuwas aya atoh aya. Ari reuasna teh dumeh kasumpingan ku tamu nu taya ibarati anggalna. Atohna dumeh aya keneh nu keur sarurumpaheun sumping ka saung butut. Hoyong tepang sareng pun bibi. Nayak, Ujang teh saha jenengan, bade aya pikeun saeunaon? Pribumi mimiti nanya kalayan Daria. Sopan jeung dareh deh gede hade-hate kasema. Hatur nuhun ibu, abdi teh gasik ditampi enggal dipariksa. Laras pisan abdi teh ngahaja dumeheus jalaran gaduh maksad nu kalintang pentingna. Nanging kitu ge upami teu matak janten wagelan ka salira. Teu Ujang teu matak naon-naon. Malah mabungah we nu aya, pek atuh gerawak cabalaka ka bibi. Nah saha atuh Ujang teh? Upami dipercanten mah abdi teh wasta pun Rojali kawi ti Bandung. Tiler sandayeuh kolot sejang adeuheusan ka ibu manawi aya widi ti salira ibu bade nyuhutkeun tulung. Hoyong dilandongan ieu beungeut abdi tos lami ledeh matak jengkel. Kitu maksud teh ibu. Ceuk Rojali teu asa-asa nyaritakeun pamaksudanana. Palai dilandongan. Na make sumping ka dieu Ujang. Pribumi semu kaget lantaran teu rumasa jadi dukun atawa tabib. Laras ibu bade nyuhunkeun di landongan abdi teh teu lepat alamat. Sarta hartos nama teu mangmang deui dina hate, abdi yakin salira tiasa nulungan ka abdi. Margi tos seueur wartos anu netelakeun yen salira wacis tiasa nulungan kanu nuju menakar repet sapertos abdi. Ujang bibi mah teu pisan-pisan tiasa nulungan, komo ari disebatkeun wacis mah. Da asa isin pisan. Mugi sing emut ulah waka percanten kana wartos anu teu acan buktos, margi bibi mah sanes dukun. Sanes paraji, sanes tabib. Bibi mah jalmi biasa teu benten sareng Ujang, atuh sajabi ti kitu di dieu teh bibi ngumara. Teu acan aya 2 tahun. Ari margi kawit nama bibi teh ti Bandung, nanging lami ngalalana milari pangalaman. Duka kumaha bet diparengkeun jadi urang dieu, padahal mah teu gaduh dulur, teu boga baraya estu nu ngelis bibi teh. Tah kumargi kitu sok atuh upami aya nu nganyang teh. Atoh pisan asa seueur baraya kitu saleres nama bibi teh Ujang. Janten teu rumaos ngadukun. Nanging ibu, kedah kumaha tuh abdi teh margi tos teu kiat nanangan ieu kasakit. Meni asa disiksa puluhan tahun. Punten abdi teh nyuhunkeun tulung bade kitu bade kieu ge. Nyangakeun, hawatos teuing Ujang mah ngaku bibi bade ditulungan. Nanging bibi mah teu tiasa nyageurkeun dan tiasa mah anging Allah. Oge teu tiasa mastikeun yen bakal damang, bibi mah ukur bade mantuan ngaduakeun ka Allah. Supados Ujang dipaparin pituduh, dipaparin cukang lantaran. Supados panyawat enggal damang. Ujang oge kedah ngiring ngadua supados maksad Ujang tinekanan. Cek pribumi dari anaker. Teu nemongkeun sifat somong jeung adigung salilana ngaku handap asor. Abdi sejang ngiringan mugi-mugi segala rupina lancar. Nuhun atuh Ujang mah ngaantosan sakedapnya. Pribumi ngaleos sup kapangkeng. Peleng rada lila teu aya bijil-bijil atuh Rojali kesel ngadagoan. Tapi teu wani incah balilahan teu wani gagabah najan kesel ge maksakeun cicing bari ngarep-ngarep piubareun. Kira-kira sajam lilana pribumi bijil deui ti kamar. Paroman marah mai gek diuk dina urut tadi memeh nyarita mureleng kada meget Rojali. Nu tetep jiih mata kuatir geus kitu pok nyarita. Ujang bibi teh kenging ilapat nu sae mugi ku Ujang di Bandungan. Unyuk sumanga abdi siap kanggo nampina. Rojali curinga. Upami Ujang palai damang deui Ujang kedah eling kana diri, sadar kana awak. Sing inget kana purwadaksina. Gerangeun teung masing apik supaya bisa ngaji diri maca awak. Milang lampah ngitung laku ari sabab. Panyawat nu karanapan ayeuna gamaran tina tekad jeung laku lampah Ujang.
Nugas ngabalieur tina kanyataan, teu daek nyang hareupan kana perkara nu sabenerna. Tah kitu akibatna sarta kitu karaosna. Kumaha kahartos atanapi henteu ujang? Ceuk eta santri. Bari neuteub seukeut asa tembus kana jajantung Rojali karasana kudu diteuteub. Teu bu teu kahartos. Nah kedah kumaha tu abdi teh. Upami teu acan kahartos lenyepan ku nyalira, engke ge bakal kapenak margi sagala rupina tos aya dina diri ujang pribadi. Nanging abdi peryogi lanong kamu nyageurkeun ka sakit abdi. Na kedah kunaon lanongna, kumaha carana disuhunkeun ridho galihna we margi abdi mah tos teu kiat. Mangga ujang ku bibi bade diwartosan tapi kedah dijalankeun ku ujang. Supados damuang deui sabihara-bihari. Abdi sanggem mangga bade dijalankeun na kedah kumaha. Geura abdas ku cisoca tuang ibu, insyaallah damang. Rojali ngagebeg satakar kebeg. Reuas taya papadana ras inget ka indungna nu ceuk panyangka manehna mah geus teu aya di alam dunya. Ari sabab Rojali percaya kana beja tibi emot, yen bisarmi geus karijenatna. Ari ayeuna ngadenge kitu puguh matak bingung jeung reuas. Sakedapan mah Rojali ngahuleng miraga meneng, teu lemek, teu nyare. Ningali Rojali ngahuleng bae atuh harita pribumi teh nanya deui. Ujang, kahartos atanapi henteu? Kahartos nanging pun biang tos pupus. Acan indung ujang mah teu acan pupus. Jung geura mulih geura tepangan tuang ibu suhunkeun cisocana. Sarta anggo abdas ku ujang diulaskeun kana eta panyawat. Rojali ngahuleng manehna teu percaya kana omongan nu boga imah. Tapi rek ngadebat deui teu wani bisi aya mamalana, akhirna bari jeung kurang yakin Rojali nurut pok manehna nyarita deui. Upami kitu mah unjuk sumangga abdi bade ngajalankeun piwejang ti ibu. Disuhunkeun pidoana we supados maksad abdi tina kanan. Atuh sajabi ti kitu hapunten anu kasuhun rehna abdi teu tiasa maparin kanggo saratna. Ukur tami lumayan mangga nyangakeun. Rojali ngasongkeun bungkusan leutik nu dieusi ku duit. Ujang bibi mah teu ngaharepkeun. Hiji-hijina nu jadi harapan bibi taya deui iwati kasalamatan sadayana. Asal ujang damang deui hate bibi tos pirang-pirang binga. Margi tujuan bibi mah hayang tutulung kanu butuh, hayang nalang kanu susah. Eta sadayana sanes hayang kapuji. Ngan bibi teh rumaos gede dosa dina mangsa ka tukang seueur milampah salah. Ta ayeuna bibi dipercanten keneh hirup kuno maha kawasa. Sesa-sesa umur bibi rek dibaktikeun ka sasama ku jalan nulung ku kamampuhan bibi pribadi. Tah kulantaran kitu ujang teu kedah ngemutan masalah eta. Da bibi mah teu butuh canak deui bae kanggo bakal ujang di perjalanan. Nanging bu sagar rupi ge kedah nganggo cukang lantaran. Eta artos henteu ageung moal cekap upami dianggo ongkos lalanong. Atanapi kanggo mayar kasayan manah ibu. Ieu mah ala kadarna kanggo cukang lantaran. Supados maksad abdi tina kanan. Rojali keukeuh masrahkeun bungkusan nu dieusi duit teh. Canak deui ujang margi cukang lantaran mah sanes ku artos. Nanging ku kayakinan kana diri pribadi sareng kepercayaan ka Allah. Sanaos ujang maparin artos ratusan ribu ge ka bibi moal aya kahartosna. Upami ujang teu percanten kana kamurahan Allah sarta teu yakin kana dirina. Hartosna mah teu yakin ka diri pribadi. Tah kulantaran kitu beral geura mulih jalankeun papatah bibi. Rojali teu bisa nyarita deui asa kapeupeung mamaras. Kapaksa duit teh dicokot deui sup kana pesak, tuluy amitan bari munjungan, leos init bari mikiran naon-naon nu kudu dijalankeun ku manehna. Wanci asar di kota Bandung karasa keneh bayeungjangna. Lantaran harita teh masih keneh usum halodo, langit bengras meuni bersih taya mega anu hang-halangan. Jalan raya terus-terusan diliwatan ku rupa-rupa kendaraan. Sorana sing pating gererung paselang jeung sorak klakson. Dina kaayaan kitu Rojali leumpang sorangan dina trotoar. Hatena can tetegnah kudu kamana ayeuna. Akhirna manehna meunang putusan yen rek nyoba-nyoba nepungan busuhami. Pikeun dipenta cisocana keur ubar.
nya meningka ibu we datang tu anjeunna juuh Cisoca. Mana komo geus lila nempo aing gering ripuh moal teu murubut Cisocana. Keun ku aing rek dipenta sarta dipake abdas. Ceuk hate Rojali tuluy mengkol ka jalan nu rada sepi, ngajugjug ka imah Payuda. Mangsa harita Payuda jeung Bu Suhami keur caralik ditepas. Damalna ngaharulang bangun bingung ari sabab kamari geus dibejaan ku Yati. Yen Rojali init ningalkeun imah kalayan ukur ningalkeun surat sacewir. Nu dituna luhureun meja eusina eta surat nyarek neangan kasing sahabae oge, sabab Rojali rek neangan ubar. Ibuna kudu kumaha mun geus kieu ye. Na kunaon ari si Rojali nyabet jadi kitu budak sabager-bager jadi badegong, mawa karep sorangan jeung teu ngahargaan ka kolot. Naon kira-kira nu jadi sababna ieu nya? Payuda naros ka garwana bari neuteuk. Nu ditaros ukur ngarahuh narik napas jero, narik napas panjang, kop kana cai teh regot diinum dipake ubar ka bingung. Bapak ulah waka benu kasih Ujang sabab moal aya haseup mun eueuh seuneu. Moal kieu mun teu aya sababna. Ayeuna mah sabar we heula susuganan aya bejana, nah ka mana anak urang teh? Nya tapi Bu Rojali geus milampa kasalahan 2 kali nu galede. Kahiji geus ningalkeun kewajiban tanpa idin ngantep perusahaan ku cara kitu bari jeung teu bebeja ka bapa. Sedengkeun perusahaan sumber utama pikeun kahirupan urang jeung manehna. Taina aya deui kajadian kieu kawas teu boga rasa tanggung jawab, luas leos teu pugu. Teu ngahargaan ka kolot, budak naon kitu patut. Payuda bendu asa disapirakeun. Bu Suhami teu buru-buru nemalan sabab geus apal kana adat Payuda. Mun keur bendu sok pageuh pamadegan, tara beunang diongget-ongget. Jep nu gunem catur jempe teu aya nu nyarita deui. Keur kitu panto pakarangan aya nu muka sup hiji lalaki asup bangun asa-asa, barang breh tetela Rojali. Nu geus tepi ka imah bapana, puguh Bu Suhami meuni curinghak, jung nangtung bari cacarita. Itu, Bapak, cek abdi ge ulah waka benu, pan geuning ka dieu itu si Ujang meuni matake sing sabar heula itu. Payuda teu kaburu nemalan. Kaburu datang manten Rojali sanggeus uluk salam gek diuk setengah mebeutkeun maneh. Awak lungse meuni leuseus. Leuseuh capek beak tanaga kawan tutas lumampah jauh. Rojali, tas di mana hidup teh? Nah, luas leos gitu geus teu percaya ka indung bapa. Teu percaya ka pamajikan nu sakitu belana. Cek Payuda ngamimitian tumanya soca melong ka Rojali. Mugi ageng hapunten we abdi teh rumaos lepat tos kabawa ku sakaba-kaba. Abdi teh tos teu kiat nanangan kasakit, hoyong geura cager. Wengi eta abdi ngimpen yen abdi kedah mios sorangan kanggo milarian lanong. Tah kumargi kitu abdi mios kalayan teu wawartos kapun bojo. Ku perantawisan serat we. Maksad teh supados teu ngabarubahkeun. Ta ayeuna maksad abdi tinekanan kanging pijalaneun anu sae. Rojali kapaksa ngabohong ka Payuda sangkan bapana teu bendu. Payuda unggut-unggutan Bu Suhami ge marahmai. Oga tuari kitu mah ku bapa dihampura. Ngan hidap perlu nyaho Nyi Yati kacida sedihna lantaran ditinggalkeun ku hidap dina kaayaan kitu. Nyi Yati asa teu dihargaan, asa teu diparire ku hidap. Tapi munyaan kitu mah jalana muga-muga we pamajar hidup ngahampura jeung ngarti. Tapi bapa penasaran mana ubar nu meunang neangan teh. Payuda geus teu sabar hayang geura nyaho ka eta ubar. Ibu ge hayang geura nyaho mana ubarna Ujang? Bapak, ibu lanongna aneh nanging gampil milarina. Kasakit abdi tiasa cager. Upami diabdasan ku Cisoca ibu. Tah kitu bapak, ibu, mugi janten uningan. Cek Rojali tegas hatena reueus asarek hasil ku cara kitu. Sedeng Payuda meningah huleng sajongjongan mah colohok bae ka Rojali teu lemek teu nyarek. Sedengkeun Bu Suhami meninggal lenyap hatena asa kagagas jeung rusras ka alam katukang. Ujang, memang bener eta omongan teh Ujang sabab ka indung mah kudu hormat, kudu sopan, kudu ngahargaan jeung kudu gede hampura. Lamun nya aya ilapat kitu naon hesena mun urang jalankeun.
Cipanon mahdi, ibu ge moal kurang lantaran beurang peuting teu oleh nyengcirikan hidup milu sedih. Ari rasku nasib hidup nubatan sakitu sedih ibu teh ujang. Ayeuna aya beja kitu syukur pisan. Ya urang bubaran muga-muga sing tereh cager. Bu Suhami atoh pacampur jeung sedih Cipanon langsung merebei bijil. Payuda beuki olohok anjeunna macan pati percaya kana caritaan Rojali. Sok sieun hiji siloka. Nu kudu dipesek isina tapi can kaburu nyarios lantaran Rojali rikat pisananian Cipanon Bu Suhami. Ku gelas urut cai ente. Para mitra. Ya Cipanon danean ku gelas. Aduh. Ampun Gusti. Ibu abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya ning kalepatan abdi. Abdi rumaos seueur kalepatan ka ibu kalih ka bapa. Ayeuna nyuhunkeun dibebaskeun we margi abdi tos teu kiat nananganana. Ceuk Rojali meningalengis. Namah-namah nyuat kana hate Bu Suhami Cipanon murubut beuki juu. Nyak celakan kana gelas memang teu pati loba da ukur sakecelak ragragna kana gelas. Moal nandingan cai enteh tina teko. Para mitra kaum dangu, Bu Suhami tuluy ceurik. Cipanon sasat dihaja sinabari jilan. Akhirna Rojali ngarasa cukup gancang manehna asup ka dapur. Cipanon Bu Suhami dicampur jeung cai ledeng kalayan teu tatapasini deui. Cai teh dipake abdas sakumaha mistina, tapi mata kaget eta cai peurih kabina-bina. Rojali ampir ngajerit bakat ku nyeri teu kuat nandangan kasakit. Payuda jeung Bu Suhami silih reret duanana ngarasa kaget. Ngadangu nu aduh-aduhan di dapur. Duanana gancang muru kasampak teh Rojali keur adug songkol bari muringis aduh-aduhan. Rojali, kunaon ieu teh? Kunaon ujang? Aduh, ampun Bapak, abdi ampun teu kiat. Aduh, nyeri, sareng peurih. Panas meni pating jeletit. Obat ibu abdi tulungan. Payuda jeung Bu Suhami gugu. Rojali dipayang dibawa ka jero imah digolerkeun dina kasur. Geus kitu Rojali ditulungan sabisa-bisa tapi Rojali kalah adu glajer bari gegerungan mata kariwang. Payuda geuwat neang dokter teu kungsi lila dokter datang. Rojali dipariksa tuluy diubaran rep kanyerina rerep. Rojali ngalempreh bari ngahegak. Sanggeus mere obat jeung mere nasehat dokter mulang deui. Payuda jeung Bu Suhami pating rarenghap narik napas panjang. Ngarasa reuwas jeung baluas sabab tadi Rojali teh jiga nu rek disakalikeun. Mun geus kieu kumaha Bapak? Keun bae antep sinareureuh heula ngan omat. Nyiati ulah waka di bejaan bisi geumpeureun. Engke we mun Rojali geus teger deui atuh sajabati kitu Bapak panasaran ye. Narek bisa nyageurkeun Cipanon indung. Asa teu kaharti ku Bapak teh ye. Ih, muga-muga we sing aya hasiatna. Da tekad mah ikhlas hayang nulungan ka budak nu keur gering. Buat teuing pangna aya kajadian kieu ge geus mimiti terap minangka reaksi obat. Cek Bu Suhami bangun anu ngarasa yakin. Yen Cipanon bakal aya hasiatna, payuda teu nemal deui. Koloyong katepas gek diuk tuluy ngalamun. 2 poe ti harita Rojali geus biasa deui luntang lantung tapi arihan beungeut mah anger bae kitu. Kan nyeri cager ukur sakedeung sabuat dibere obat ku dokter. Ayeuna balik deui kana asalna harita Rojali mikiran papatah dukun tetela can aya karasana. Timbul rasa cangcaya dina hate sarta timbul rupa-rupa pertanyaan dina diri. Tetela kalah kana maha nyeri diubaran ku Cisoca Bu Suhami. Nah kudu ku Cipanon saha atuh nya inung aing hirup kene. Buah nya kudu kumaha tu aing teh. Mak di mana ayana mak? Rojali tuluy mikir manehna mikiran nasib jeung lalampahan. Lila-lila sadar yen dirina geus nyieun kasalahan nu kacida gedena. Lumpat tina kanyataan ngabalieur tina perkara nu sanyana. Astagfirullahalazim. Buahnya nini nu ngaku anak ka aing teh ma aing nu sajati. Tada teuing nyerieun hatena geus ditunung ku aing. Bari jeung dicarekan lak-lak dasar. Ya Allah, ya Robbi. Nah bisa kene dihampura dosa abdi nu sakieu gedena. Di mana ari emak ayeuna? Cek Rojali bari tangah neuteuk langit nyawang mega.
Beki lila Rojali beki sadar yen manehna geus gagabah dina ngayakeun tindakan. Ras inget kana omongan Yati beki kanel wae kayakinan yen nini nu nepungan ka manehna teh indungna anu asli. Akhirna Rojali neka deui bae para mitra rek init ningalkeun imah payuda. Ayeuna mah hatena Rojali buleud rek neangan Bisarmi nepi ka kapanggihna. Moal waka balik ka imah lamun can hasil manggihan Bisarmi. Kalayan teu panjang mikir Rojali gancang nepungan Bu Suhami. Tuluy bebeja rek balik ka imahna. Dadakuna mah hayang geura tepung jeung Yati, padahal ukur alesan dasanya nama Yati mah geus moal ka Yati mah moal nepungan mun teu bareng jeung Bisarmi. Sanggeus meunang paidin ti Bu Suhami sarta dibekelan duit sacukupna, Rojali indit ningalkeun imah mawa hate nu buleud rek neangan nu jadi indung. Najan kumaha bae ge aing kudu hasil manggihan nu jadi indung. Sabab aing geus ngajaheutkeun manehna nu akibatna jadi kieu ka aing. Di mana atuh ayana mah teh? Na aya keneh di kota Bandung kitu. Ceuk hate Rojali bari tuluy leumpang ngajugjug ka tempat-tempat nu sok loba galandangan. Rojali geus boga ijiran lantaran minang manggihan jalma-jalma nu katalangsara. Sok loba nu sarare di kolong sasak, di emper-emper toko atawa di tempat-tempat nu saruni, di taman nu teu kaurus atawa di sisi jalan kareta api. Beak poe ganti poe, beak minggu datang bulan teu karasa sabulan satengah Rojali ngider di kota Bandung. Neangan nu jadi indung, tapi tetep can kapanggih. Matak jengkel jeung beak harapan salila sabulan setengah. Rojali ngalaman katalangsara, nu kacida peuheurna sabab disiksa ku kasakit, disiksa ku kanalangsaan. Sare di mana dugna dahar sakapanggihna. Lantaran duit pamahanan Bu Suhami ukur cukup 3 poeun, akhirna Rojali jadi dakil, teu beda jeung galandangan liana. Tapi sok sanajan kitu ge Rojali tetep gede sumanget. Manehna tuluy neangan indungna unggal peuting tara cicing, jalma-jalma sok patinggal olere di emper toko di titenan, sugan aya indungna di dinya. Dina hiji mangsa Rojali hujaneun hujan mungara nu ngaguyur kota Bandung. Rojali reureuh di kolong sasak Cikapundung, bareng jeung baturna nu opatan sarua pada jelma sangsara. Teu baroga tempat cicing, tapi ngiuhan di kolong sasak teu bisa lila. Lantaran hujan kacida gedena nu balukarna caah meninga guru. Rojali gancang lumpat kitu deui baturna. Pating berebet kahujanan, muru ka hiji wangunan nu teu jauh ti dinya. Barang geus tepi di eta tempat geus loba batur sarua jalma tunggara, malah aya awewe kolot nu ngais orok mata kuatir. Geuning loba nu nasibna jiga aing, mangkaning batur mah boa kumaha. Buat ting salilana kikituan, aing onaman aya harapan asal daek balik ka imah, tangtu Yati moal tegaeun nempo aing jiga kieu. Gerentas hate Rojali bari nitenan dirina nu geus kacida kotorna. Red ka batur sarua terus dipapai hiji-hiji, dititenan kalayan apik susuganan aya indungna, tapi weleh teu kapanggih, matak heran jeung sedih. Waktosna sae para mitra.